Kamana ieu nya kenoh di daguan ku kuring aduh meuni kesel nungguan ieu. Urang seri antosannya sareng Kang Adang Calung. Dagoan si antosan silih cepan silih kupayan ka amprok urang patepang di pengkolan jalan Bulangrang angin gunung daratan tapi nis kakalayangan Bapak tuh gening ngeprokan itu helang gening ngagalendang mugi munjun ngoyakeun hariri ayat di lamping mawawa aeng jeung dina wanci rek maju ka peuting surya ngampi pabuburit kaganti ku alam naburang anono poe mani moncorong nebungkeun cinta nu leungit. Cepan silih kupayan tak amplop urang patepung di pengkolan lebah Bulangrang angin gunung pada daratan tapi nis kalakayangan Bapak tuh gening ngeprokan itu helang oge ngahaluang manuk pingit goyakeun daun nu garing ngahariri ayat di lamping mawawas jeung keung wanci rek maju ka peuting surya ngampi pabuburit kaganti ku alam berang panono poe mani moncorong